Jiwaraya Cakra parantos waktosna 80,5 FM Radio Cakra midangkeun dongeng Sunda Dora-Dori. Simkuring sapara kanca ngahaturkeun wilujeng ngadangukeun. Saupami Nyimas masanes urang dieu nya. Warga dieu kampung mah terang sadayana Bapa mah Nyimas. Atuh para warga tos teu bireuk deui ka dieu ka warung Pak Uca. Pak Uca Bapa teh Nyimas. Abdi bade ngabujeng ka Pasir Banteng, Pak. Tapi kene kitu pamit ti dieu, Pak. Pasir Banteng. Atuh tebih keneh ti dieu mah Nyimas. Nah bade nempangan kasaha Nyimas make jeung bade ka Pasir Banteng teh. Kaget Bapak mah ngupingna oge. Margi eta tempat teh kaetang arang kasabah ku jalma biasa Nyimas. Da dumutkeun wartos eta mah sanes mangrupi pilemburan. Mun kawas di dieu kitu Nyimas. Nu ngamukim di dinya teh katelah Mbah Bulu Wajah bumeuna ge saung ranggung hateupna ge ku eurih Nyimas. Dan teu aya warga nu sanesna deui. Nganggo sareng kasabah ku jalmi biasa segarupi eta tempat teh, Pak. Basa patos tempat anu sangat baik geningan. Ari Nyimas. Eta tempat teh memang sanget Nyimas. Kenging disebatkeun setiap anu sumping kadinya teu aya anu tiasa dugi ka padumukan Mbah Bulu Wajah Nyimas. Dan nyata pan diganggu teh ku makhluk-makhluk gaib Nyimas. Mangrupa anak-anak buahna Mbah Bulu Wajah. Syukur kajentenan anu aneh-aneh teh. Dupi Nyimas bade kasaha tuh ngabujeng ka Pasir Banteng teh Nyimas. Nyata abdi bade nepangan ka Mbah Bulu Wajah, Pak. Saja nyusul pun lanceuk anu tos angkat ti payun. Eta pun lanceuk teh bade ka Pasir Banteng nepangan ka Mbah Bulu Wajah, Pak. Nyimas. Tuang raka bade nepangan ka Mbah Bulu Wajah. Waduh. Bahaya atuh eta mah Nyimas. Sami be sareng sebanyawa angkat kadinya mah. Urang di dieu ge tos aya duaan Nyimas anu ngamujeng ka Pasir Banteng teh. Nyeta panasaran cenah. Apan mulang ti ditu teh nyeroskeun teu kantos aya anu dugi ka padumukan Mbah Bulu Wajah. Da diganggu nyeta ku makhluk-makhluk gaib Nyimas. Enjingna teh langsung ngagerebeg Nyimas. Ngagerebeg kumaha maksud Bapak teh, Pak? Kasurupan Nyimas. Kasurupan? Mohon kasurupan. Anu nyurup sumalindang teh giliran atuh. Ti enjing-enjing duikeun ka wengi henteu liren kasurupan teh Nyimas. Dukun teu mampu, paraji teu mati. Jalmi nu tiasa henteu daya. Dua dinten kituna teh Nyimas, terasna mah ngantunkeun we nyeta tilar dunya teh ya. Lumawi Bapak teh kinten kagetna Nyimas bade ngabujeng ka eta pertempatan Nyimas. Ani kanti ngahuleng beje terus ngabayangkeun kayan si Jari Sakti. Jajaka anu pika cintana ngarandapan kejadian seperti jalma anu dicaritakeun ku Pak Uca. Ningali ani kanti ngahuleng Pak Uca terus nyarita deui. Janten ari sangem Bapak mah Nyimas. Ulah milari pibahayaeun.
Mending kene ulah diteraskeun eta pamaksadan teh Nyimas. Komo ieu Nyimas pangawak istri bajago-jago silat ke teu aya anu wantun. Ngabujeng ka eta tempat teh Nyimas. Upami kitu mah Mbah Bulu Wajah teh kaitang saes jalmi biasa pengen tanya paknya. Janten kieu Imas. Eta Mbah Bulu Wajah teh kaetang tos teu aya pantaranana Imas. Tos teu aya sasamana. Atuh elmuna oge sanes bantrak-bantrakeun. Jago-jago silat anu tos moyan di dunya kajawaraan ge pada sentar atuh ku Mbah Bulu Wajah mah Nyimas. Tadi ge pantos disangemkeun ku Bapak. Makhluk-makhluk gaib teh tunduk taluk ka anjeunna Nyimas. Rupina jago-jago nu ayeuna makalangan moal aya nu tiasa mapakan kana ilmu anu kacangking ku Mbah Bulu Wajah Nyimas. Anikanti jadi inget deui kana caritanana Jaka Putri. Murid Mbah Bulu Wajah memangan duaan nyaeta Ludira si Jayalaga jeung Jaka Putri. Ngan anu lulus bisa ngayakinkeun ilmu rawarontek jeung luluh balung mah nyaeta Ludira si Jayalaga. Geus ngarasa cukup ngobrolna harita Anikanti terus pamitan rek neruskeun lampahna. Sanajan kaeuntepan ku rasa bimbang antara nuruskeun lampahna atawa ngabolaikeun pamaksudan. Tapi Anikanti geus nekadkeun. Geus nekadkeun dina hatena tetep kudu bisa tepung jeung si Jari Sakti jajaka anu dipikat cintana. Upama geus tepung matang tu bakal jadi jelas sagarupana. Waktu Anikanti geus kaluar ti pilemburan. Di lebah tempat anu sepi aya nu ngageroan tina luhur tatangkalan. Jelas sora laki nu tayarian ti Bahro Simeong Bayongbong anu harita diuk di radahan tatangkalan. Hei! Kelanan dagoan Anikanti. Eureun heula Anikanti. Anikanti tanggah ningali kalebah Bahro Simeong Bayongbong anu harita ngalayang turun ka handap bangun anu hampang. Kalayang sirig Bahro napak dina lemah. Gajleng ngan sakilat geus mancuh nangtung di hareupeun Anikanti. Ya. Mangkelanan ulah wakan neruskeun lampah Anikanti. Saha anjeun teh? Teh nyaho kangaran kuring geuningan? Akang nu katelah mah Bahro Simeong Bayongbong. Akang pasti nyaho atuh ka Anikanti. Sanu teu nyaho kanu geulis anu keur disayembarakeun. Akang morek ganggu atawa ngaguna sika ka Anikanti. Asal Anikanti ngarti kana maksud akang Anikanti. Nah, naon kitu maksud anjeun teh? Maksud akang rek ngajak anu geulis init ka Banjarwulung Anikanti. Sumpah akang warek kurang ajar. Atuh salila babarengan jeung akang dina mangsa nu mampah ka Banjarwulung, kasalamatan Anikanti dijamin ku akang. Anu penting mah Anikanti nurut kana pangajak akang. Omat ieu, omat. Ulah nolak ieu. Kumaha kaharti? Anikanti ngageter hatena. Geus aya di be panghalang anu ngahalangan kana lengkahna. Bari nyobaan nenangkeun hatena Anikanti harita nyarita deui. Anjeun kabilang jalma anu anyar pinanggih. Ayeuna ngajakan kuring kudu milu ka indit ka Banjarwulung. Terus terang kuring teu ngarti kana maksud anjeun.
Lianti eta naon hubunganna kuring jeung Banjarwulung? Nyatang tuh we aya hubunganana tuh gelis. Jadi cek akang mah geus henteu kudu loba tatanya itu jeung ieu. Mending keneh tuturkeun we lah. Turutkeun pangajak akang. Milu ka akang mah ulah di Banjarwulung. Jadi ani kanti ulah nolak ani. Sabab memang moal bisa nolak kana pangajak akang. Teu kudu barontak deh, komo ngelawan mah. Sabab moal aya hartina ani kanti barontak oge. Malah mun rek minta tulung ge, sah rek nulungan atuh ani kanti. Ani kanti ngarahuh dina jero hatena. Ningali sikap jeung ngadenge caritaan Bahro, geus jelas eta jalma teh bakal maksakeun karep jeung kahayangna. Tapi ani kanti anu geus gilik pikir, gembleng hate memang kudu wani nying hareupan rupa-rupa gangguan jeung panghalang dina mangsana dirina lumampa. Kuring moal bisa milu jeung anjeun. Kuring nolak. Sabab memang henteu ngarti kana maksud tujuan anjeun anu rek mawa kuring ka Banjarwulung. Leuwih hade anjeun teu kudu ganggu. Sok ulang ngalangan jalan kuring. Kuring rek neruskeun lampah ye. Ani kanti kalakah ngajak ngesang geuningan ka akang teh. Sarua jeung hayang dipaksa ieu mah ku akang. Tadi pan geus diomongkeun ku akang teu kudu nolak atawa barontak ani, sabab moal aya hartina ani, moal aya hartina. Hayu ah. Milu jeung akang ani kanti. Teu bisa. Teu bisa. Kuring teu wawuh jeung anjeun. Nyingkir, ulah ngahalangan jalan. Ani kanti sikap jeung caritana jadi galak. Leungit kasieun timbul ka wanina. Puguh we Bahro si Maung Bayongbong jadi beak kasabaranana. Manehna mung micenan waktu teu puguh. Harita langsung nangtukeun sikapna pikeun ngalumpuhkeun ani kanti. Katinggali Bahro ngalengkah maju. Ani kanti ngalengkah mundur ka tukang. Akang mung micen waktu teu puguh ani kanti. Salaku jago bayaran kudu gancang ngabereskeun pagaweanana. Anu matak ulah nyalahkeun ka akang, mun ayeuna kapaksa bakal dilumpuhkeun. Opah! Iya! Bahro si Meong Bayongbong geus ngagajeng luncat rek ngalumpuhkeun ani kanti. Tapi gerakanana jadi kaneg. Waktu aya peso bala ti leutik anu ngabelasat nyurubuk ngarah kana lebah dadana. Rikatna keran Bahro mesat pedogna dipake nakis peso bala ti leutik. Ukuran sagede curug anu rek nambus kana dadana. Siut bersat, seruk grilap terang. Peso bala ti leutik ngaceleng lagrag kana taneuh. Curela cilong. Selegedeg. Aya cirim anu datang mancuh nangtung di hareupeun Bahro Semeong Bayongbong. Dua tetepan bantrok. Bahro neuteup seukeut ka jalma anu anyar datang anu sirahna gundul semu herang. Halisna ge euweuhan. Dina lebah sabukna anu gede di sakuringna eta sabuk nyarelap peso bala ti leutik ukuran sagede curug. Pikeun jago atawa jawara anu keur makalangan mah geus nyarahun eta jalma teh katelah samosir si peso setan. Kawilang jago ti seberang anu makalangan di Tatar Sunda. Bahro si Meong Bayongbong sanajan can kungsi panggih tapi geus kungsi ngadenge ngeunaan ciri-cirina jago anu neulah samosir si peso setan. Pikeun ngayakinkeunana harita Bahro anu mihela nyarita. Saha si laing ha? Make jeung wani pipiruan kana urusan dewek sia. Samosir si peso setan ngajawab. Logat caritanana nandakeun urang seberang. Bah,
Macam mana pula kau ini? Pira aku hentik nyaho. Sama aku samosir si peso setan, hei. Terus kau ini siapa? Saha hanya sebenarnya kau? Bahro si meong bayong bong rada kagetin oge. Tetela bener anu ngajanteng di hareupeunana teh jago ti seberang anu neulah samosir si peso setan teh ya. Tapi kakagetna henteu lila. Bahro terus nyarita deui. Dewek si meong bayong bong euy. Dewek si Bahro ya. Si Bahro dewek teh ya. Si laing henteu kudu pipilun kana ieu urusan samosir. Dewek henteu boga masalah jeung si laing euy. Jadi gua si meong bayong bong. Baguslah. Kita bisa bertemu di sini, Bah. Kau bilang aku jangan pipiluan sama ini urusan? Macam mana pula kau? Maju. Macam mana pula kau di Baro? Kau mau tangkap si Ani Kandi kan? Aku juga suruh tuh Baro sama dengan kau. Si Ani Kandi kedua ayah yang bawa. Karena ada hadiahnya. Wah, aku bukan orang Cinepeng, Baro. Jadi silangnya sarua bukan maksudnya yang bawa si Ani Kandi. Si laing tengah hargaan ka dewek pun kitu mah samosir. Geus nyaho si Ani Kandi teh dek dibawa ku dewek. Kalau karek diharangan, koplok sugan mah. Kurang ajar maneh samosir. Make jeung nangtang terong ka dewek pun kitu mah nya. Kau punya mata buncelik Baro. Mundelik mureling sama aku bah. Kau pikir aku jago kamari sore? Hente kudu lebah ngomong lah. Kalau kau memang berani, aku tantang. Kau jual aku beri kau Baro. Boleh. Aku tantang kau untuk berduel Baro. Pasak! Sila yang benar-benar yang penyakit si samosir. Jelema seperti sila Inggris semua diberi ampun ku dewek pasia. Ayo duel saja aing. Siapa takut? Bolehlah. Iya. Serog. Bahro si meong bayong bong ngabangun pasangan. Samosir si peso setan oge gancang harita sayaga diri. 2 peso balati letik dicabut kedua leungeunna. Ningali kayan seperti itu Ani Kandi langsung nangtukeun sikap napikeun gancang ini tinggalkeun eta patempatan. Waktu tarung geus lumangsung antara Bahro si meong bayong bong jeung samosir si peso setan. Harita Ani Kandi mah geus lumpat tinggalkeun patempatan. Kawilang kesempatan anu hade pikeun ngaloloskeun diri. Anu keur tarung geus henteu merhatikeun ka Ani Kandi. Sabab mun lengah balangah geus bisa dipastikeun bakal kabeunangan ku panarajang lawan. Nu kaalaman ku Ani Kandi bisa ngaloskeun diri ti 2 jalema anu rek nyangkalak dirina. Mungguh beda jeung Kayan Saraswati anu harita aya dina pangaruh ilmu palinglungan Ki Jarong. Waktu tepi ka Banjarwulung harita Saraswati langsung dibawa ka hareupeun Ludira si Jayalaga. Kayan Saraswati anu masih aya dina pangaruh ilmu palinglungan. Haritangan ukur tungkul waktu diuk emok dihanapeun di hareupeun Ludira anu diuk dina koresi khususna. Gempar jeung Ki Jarong deruk sila di tukangan Saraswati. Ait! Ciluk
ciluk bakekok jadi ieu Saraswati pamajikan Sirawing teh Bagja temenan kamu berdua sudah bisa Sang Bango bisa bawa Saraswati ka dieu kaula kudu ngaku Saraswati sanajan geus boga anak tapi masih keneh geulis masih keneh peungkeur masih keneh amprud-amprudan masih keneh cacangker kaula ngerasa sugema gempar jarong ieu Saraswati ku kaula bakal diganti ngaranna diganti jadi Banondari mengerti kamu orang gempar ya itu mah kumaha Kakang Prabu Kakang sabab ieu Saraswati memang geus jadi hak Kakang Prabu nama rek diganti ngaran naon wae oge mangga anu penting kuring jeung Ki Jarong ngalaksanakeun tugas di Kakang Prabu Kakang bagus kamu punya kerja gempar Jarong terus ieu Saraswati poho maksud kaula ieu Banondari masih kene aya dina ilmu panglinglungan Jarong coba ieu Banondari ulah sina ngabetem wae kieu atuh bebaskeun tina tiap pengaruh ilmu panglinglungan kaula teu parugu kawas ngomong jeung patung coba kamu Jarong ieu Saraswati alias Banondari Sang Bango bebaskeun tina palinglungan Ki Jarong netep kaludira si Jayalaga terus nyarita tenang Kakang Prabu ieu Saraswati lain Saraswati Ki Jarong tapi Banondari nya ieu Banondari maksud Kakang Prabu mah kudu dibebaskeun tina pangaruh ilmu panglilungan mangga ayeuna kukula bakal dibebaskeun Kakang Prabu Ki Jarong ngarapal mantrana geus kitu nepak tak-tak Saraswati lalaunan kajadian saterusna harita Saraswati yaitu beda ti anu karek hudang sare anu tibra panceh deui ingetanana kageteun sabab aya di tempat anu asing sarta di hareupeunana aya jalma anu anyar pinanggih nyata ludira si Jayalaga waktu ngareret ka tukang Saraswati ngaranjuk kaget ningali gempar jeung Ki Jarong nah kunaon aya di dieu ieu teh dina di mana gempar kunaon bet aya di dieu ka mana anak kuring jeung Bah Madun gempar Ento kudu kaget Saraswati pan geus dijelaskeun anjeun bakal dibawa ka Banjarwulung tah eta nu aya di hareupeun anjeun teh nyata Kakang Prabu Ludira si Jayalaga anu ngawasa Banjarwulung Saraswati anu sakedeung dia bakal jadi racana Jawara anu ngawasa dunya kajawaraan anak anjeun salamet dibawa ini ku si Madun ngageter hate Saraswati sadar kana kaayaan anu tumiba ka dirina dina waktu harita netep seukeut kaludira si Jayalaga Saraswati terus nyarita tandes anjeun kunaon maksakeun karep kahayang kuring ku dibawa ka dieu Ludira anu sok padahal kuring wawuh oge henteu ka anjeun teh lian teh eta anjeun kudu nyaho kuring teh boga salaki Sirawing salaki kuring teh jadi leuwih hade kuring bebaskeun lamun teu hayang ditindak ku Sirawing ku salaki kuring ciluk bakekok
anu ngadungkuk meuni cenewok. Eta kudu ngomong kitu kasih Kakang Gelis Banondari. Banondari. Banondari bakal jadi pamajikan akang. Jadi Banondari ulah ngambek kasih Kakang. Sabab si Kakang bakal jadi salaki Banondari. Ngaran kuring lain Banondari, tapi Saraswati. Anjeun teu boga hak ngagantikeun ngaran kuring Ludira. Leuwih hade bebaskeun kuring. Ayeuna kuring rek ditinggalkeun di patempatan. Saraswati geus rek cengkat nangtung. Tapi gerakanna eleh cepat ku Ludira. Dampaleungeun Ludira nepak tak-tak Saraswati karasa beratna keran dampaleungeun Ludira ngajadikeun Saraswati henteu bisa nuliskeun gerakanana anu rek cengkat nangtung. Ait. Banondari Gelis. Ulah coba-coba macam-macam sama si Kakang. Memeh bisa bisa cengkat ku si Kakang didedetkeun. Banondari Gelis Banondari. Eta kudu nginget itu si Rawing. Sabab lamun bener jago anu sajati tangtu bakal datang ka dieu. Saraswati ngarahuh dina jero hatena. Kaayaan anu keur karanapan ku dirina bener-bener teu kasawang ti anggalna make kudu ngalaman saperti kitu. Nalangsa campur jeung hanyelu. Nalangsa sabab geus jadi korban tindakan jalma anu samemena. Hanyeluna lantaran nu jadi salaki nyata si Rawing masih keneh numpi diri. Cacak mun si Rawing geus pulih kaayana mah tangtu poal ngarandapan kajadian anu saperti kitu. Menang sajongjongan mah Saraswati henteu cumarita. Gempar anu harita nyarita ditujukeun ka Saraswati. Lamun hayang salamet anak anjeun kitu deui si Madun. Kasup si Rawing anu masih keneh numpi diri. Anjeun kudu bisa narima kana ieu kanyataan. Lamun henteu nurut sarta patuh ka Kakang Prabu Ludira anu bakal disalaki anjeun, mangka ulah sambat kaniaya. Anak jeung salaki anjeun kitu deui si Madun bakal katinggal ngaran. Anu mata ulah coba-coba barontak Saraswati, Banondari. Sakali deui leuwih hade tarimakeun ieu kanyataan. Mun kulawarga hayang salamet Banondari. Saraswati jadi ngalketei hatena. Ancaman gempar bakal jadi kanyataan mun dirina henteu bisa narima kana kanyataan anu keur karandapan. Ludira si Jayalaga harita nyarita deui bari teu ka Saraswati. Ait. Anu gelis Banondari bojo si Kakang sorangan. Yap ka dieu Banondari. Yap ka dieu dilahun ku Kakang. Percuma barontak sabab moal aya hartina. Si Kakang bakal mereka senangan kanu gelis Banondari. Hayang naon bae bakal dicumpunan ku si Kakang. Besi Banondari hayang gelang keroncong emas kongkorong emas anting giwang gengge kabeh tina emas ku si Kakang bakal dicumpunan. Saraswati jadi ngarobah sikap jeung caritaanana.
Sabab sadar mun barontak atawa ngalawan ku cara kasar magis bisa dipastikan ancaman gempar bakal jadi kenyataan. Leuwih hade dirina nyandiwara bari mikir pikeun neangan kesempatan ngaloskeun diri ti eta patempatan. Saraswati netep kaludira si Jayalaga bari imut terus nyarita. Abdi sadar. Ieu kenyataan kedah ditampi ku abdi Kakang Ludira. Ti kawit ayeuna abdi baris tumut kana kasauran ti salira Kakang. Out! Ya. Syukur bagja kumayangan Panondari. Kakang suka jeung bagja ngadengi eta caritan Banondari. Banondari bojo si Kakang. Jadi henteu nolak diganti ngaran jadi Banondari. Abdi henteu kaabotan Kakang. Ngiringan kumaha Ludira we. Nyebutna mun nyebut ku Kakang Prabu gelis. Oh muhun, ngiringan we kumaha Kakang Prabu. Iya. Bagus Banondari. Si Kakang ngarasa bagja. Anu lain di kieu nam. Dina waktu sababaraha sababara poe deui urang bakal pangantenan. Beres pangantenan Banondari kudu daek tidur bersama urang blaem. Banondari anu gelis. Engke dina bulan madu urang pasti blaem. Abdi tangtus bakal upaya sakuat tenaga. Sangka nyupemakeun Kakang Prabu. Tawis bakti dari abdi kasalira Kakang Prabu. Abdi moal bade ngijing sila bengkok sinembah kasalira Kakang Prabu. Naon margi waktosna seep. Waktosna Baraya Cakra. Geningan waktosna parantos teu nya kapan deui. Cak kanggo dinten ieu dongeng Sunda urang cekapkeun heula mung deui ka dieu, enjing urang teraskeun deui nya. Tah kitu. Atuh sementawis sim kuring dora-dori, amit mundur amit mungkur, hatur nuhun tina sagala rupi perhatosanana. Mios.